Yajibu wajib alal mar'ati ka seorang perempuan ka seorang istri naon ta'allumuma mempelajari perkara tahtaju anu mika butuh ieu si mar'ah ilaihi kana ieu emak. Bayane emak min ahkamil haidi tina pirang-pirang hukum haid wal istihadati sareng istihadah wan nifasi sareng nipas. Jadi wajib ka seorang istri, seorang perempuan mempelajari naon bae perkara anu dibutuhkeun ku eta istri, ku eta perempuan tina pirang-pirang hukum haid, hukum istihadah, hukum nipas. Fa in kana zaujuha aliman, lamun mah nu jadi salakina ngartieun kana hukum-hukum haid, hukum nipas, hukum istihadah, da seorang ulama atau ajengan atau matan santri ngartieun salakina teh lazimahu ta'limuha, maka wajib kanu jadi salakina ngawurukan eta nu jadi pamajikanana. Hukum haid, hukum istihadah, hukum nipas wajib diwurukan kunu jadi salakina. Wa illa lamun masalakina henteu ngartieun falaha al khuruju, maka meunang pikeun seorang istri, seorang pamajikan kaluar imah li sualil ulama'i, pikeun nanyakeun ka ulama tentang hukum haid, hukum istihadah, hukum nipas. Bal yajibu balik ta wajib ieu khuruj, bahkan kaluar ti imahna wajib eta mah, dajang diajar urusan wajib. Wayahrumu alaihi man'uha, haram kanu jadi salaki nyegah pamajikan kaluar ti imah jang nanyakeun ka ulama tentang hukum haid, hukum istihadah, hukum nipas jeung hukum-hukum anu wajib diketahui ku eta istri, ku eta pamajikanana. Da salakina teu bisa ngawurukan illa ayas ala huwa, kecuali nu jadi salakina daek nanyakeun ngawakilan eta pamajikanana. Wa yukhbiroha, geus nanyakeun ka ulama salakina ngawakilan pamajikan. Terus dibejakeun kanu jadi pamajikanana. Ladang tatanyana eta salaki. Fatastagni bidzalika, talamun salakina teu bisa ngawurukan pamajikan da teu ngarti urusan haid nifas jeung istihadah. Terus eta salakina nanyakeun ka ulama, geus nanyakeun dibejakeun ka pamajikanana, diwurukeun deui kanu jadi pamajikanana, tah fatastagni bidzalika. Nu jadi pamajikan teu kudu kaluar ti imah, jeung ulah kaluar ti imahna, dan geus diwakilan kudu jadi salakina. Walaisa laha al khuruju ila majlis dzikrin, teu meunang kanu jadi pamajikan kaluar ti imahna indit ka majlis zikir aw ta'allumi khairin, atawa mempelajari alias diajar tentang kahadean tapi lain kewajiban, hanya sekedar tabligh akbar ieu mah tah teu meunang bijil ti imahna illa biridoha, kecuali aya ridho nu jadi salakina. Ari ka majlis zikir, majlis sholawat, majlis tabligh akbar, lain pengajian anu wajib jiga mingguan, tah eta mah nu jadi pamajikan wayahna ulah kaluar ti imah kecuali aya ridho ti nu jadi salakina. Tapi jang mempelajari istihadah, nipas, akidah-akidah iman, akidah-akidah Islam, mempelajari tauhid. Eta mah sanajan teu diizinan ogenan wajib kaluar lamun eta pamajikan teu apal. Jeung salakina teu bisa ngawurukan, jeung salakina mu ngawakilan nanyakeun. Anapun urusan majelis zikir, majelis sholawat, tabligh akbar, anu ngadoan seserian nungkul di dinya teh. Nu jadi pamajikan ulah kaluar ti imah kecuali aya izin ti nu jadi salakina. Wallahu a'lam bishawab.